Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya SGP Patipang deui dina gelaran wayang golek. Wargi sedaya masih dina judulna Cepot Jadi Raja anu disanggakeun ku rombongan Iri Haja ini nu dipipin ku almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Ayeuna parantos tebet bagian anu katilu. Sumangga kae kawardi sadayana urang sami-sami dangukeun kumaha cariosna ieu bagian katilu. Wilujeng ngadangukeun. Apal kapanawa? Oh kadengan Sajijina. Yudhistira mun teu salah mah Ya, bener. Nu kadua, Bima ketilu, Arjuna aya nu kaopat kalima, Amar teh mah saha? Atang jeung Ating Aisina mah nakula sadewa. sanes eta mah urang alengka nakula sadewa mah anakna Samuka anu jadi gunung sonara-sonari mun jauh atuh tak adina Pandawa mah nyaeta nakula saeutik Hayang didakor kita mah. Aya eta nakula sadewa teh anu lanceukna nu mana? bodas nu hideung Durog kamana karep geus ya. terasa teh nanyakeun hayam itu oh Di Bandungan wae. Aya pamajikan Arjuna sabriji. dua Nu geulis nu mana? bodas nu hideung Sia teh kumaha teh? sami bae alah aing mah Ya, mun maneh apa ka Madukara, pangnuduhkeun jalanna. kayak gitu nanti acan uninga gitu Asan. Asan apa? bade naon Ai pamajikan Arjuna bener aya nu ngaran Subadra. aya Syukur. sami bae bade Subadra bade Nyi Ecin tong sok itu ah Aduh, Bejana keureuneuh cenah. nu ngora nu kolot Sia rek nyebut sampai bae nya. Ieu aing teh serius ieu. ing eta muni kabina-bina teuing atuh dagang mah nyeuna kita serius bukut. Ya, Raja kaula teh katarikat taji ka pati-pati ka pentangas maragama. Ku Dewi Subadra. Dek disokot awewe teh ku kaula. Da pamajikan Arjuna teh loba. Mata kali disokot hiji. anjir di mana gitu salira teh Teu perlu nyaho. hah Teu perlu nyaho. eta negara teh di mana Negara kaula. ya Anu kulon anu kidul. sami bae sia sok sia ngomong gitunya aduh ampun aing nurutan dewe koyo Gitu itu sebenarnya. penjahat ning atewa kaya Lewatin aduh. nya cek aing oge Pejabat ieu kan. setiap Panawa boga maksud teh aya we sesekelan Aya we rintangan teh kan. Halangan rintangan. Ai gitu. bade maling Subadra rek dikawinkeun ka raja Benar. Diburuhan ku aing asa tuduhkeun di jalan mana. bisi teh apa ieu kuring teh bapana Arjuna Naon? bapana Arjuna ka Subadra teh kuring teh minantu Lah. Teu mungkin. anu deukeut ka pemerintahan negara Amarta teh ka Arjuna ka sasa teh dewek
tokoh masyarakat itu maritis teh tanya cepot ngaranna bisi leuwih apa gitu silaing ayeuna dek nyokot garwana dudungan dewek ya sanajan dewek pangkat RT acan tapi ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalamatan dudungan dewek dek lompat ke mana sih naon teh tong naon ditewak ku dewek tinggal ka nyapuhuna geura iya nasri aya kawani maneh bener rakyat Amarta heeh ieu teh tempat teh geus karek ka mana sapon ku Amarta ka Madukara ka bawana nah ari silaing tengeulan ku aing wani gitu teu wani kunaon silaing leungeunan dewek leungeunnan dua silaing leungeun teh dewek dua tong macem-macem ka urang Amarta taya jelema teh niage rakyat tapi ieu jelema teh can aya nu ngajajah sabab ieu jelema teh nguriling neangan tanding anyasrang neangan lawan saumur hirupna can nyahoeun digetih sorangan pek pecakan dagor tak kulingis wah pecakan beut dagor kulingis kuat lain kuat modar sekuring oge gitu kayak gitu ditewak sia wae bener sia sok aya nu balik sia teh pawongan Arjuna heeh kurang ajar lain kurang ajar mulai aing dipaehan sia wae tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah tega lara tega pati dor kurang ajar sia alik mundur euy bejakeun ka bapak aing gelut hidup bisi teu kuat kitu aing bajuan wah aing urang naon teh tuman sia makere jeung jadi penjahat ulah-ulah ka mundur geus teu dihalangan aing mundur torogan pisan leret atuh edan teh maledog oh sia bangsa sia maledog baledog deui kayaknya tuna curi itu sia belecuk cekan hulu aing kurang ajar jika sok aja ho sok serang dewek wait wah hebat nya cering oge wait yo sami bae reuas wait yo hebat sia najong sok wait udah gitu udah siap aing deukeuk sok sausik ayamnya Astra Jina eta kumelayang di Gaganawiyati dibalangkeun ku ieu patih ti nagara Parangkubaga alah bapak jangan pun lanceuk dialungkeun ku musuh aya eta alah modar sia tolong woi aduh waduh cilaka ini woloh cilaka kumakulan ai modar mah pasti modar teh duana lagi ngan lamun teu modar kabeh ieu Rusia aing bahaya ieu kumaha buru laporan manehna lors itu nu hiji deui itu nu hideung tuh eta we di podaran ayo masukkan Astra Jingga dawalak melayang di Gaganawiyati Urang tunggal alampahan cepot diperdaya di
disamper deui dina lalampahan Cepot jadi raja. Ay, podaran kasih tu si bangsa. Tino damel kawan. Beneran Gatot Kaca. Wih, Paman. Ya, tadi. Entong diantep kasih tuman kasih bangsa nepi kaki itu eta ka pamajikan dunungan tayeuh na tiba heula we kasih bangsa kumetap bae ngandulak telek ai Sumatera keur nyisikan bawang teh si bangsa eulah Paman karesan pisan. Gatot Kaca Kaulah sembah kapihatur Paman. nuhun ka Syekh Uluk eja. Sembah kapihatur. hang nuhun di mana beunangna teh si bangsa Naon? si Cepot Naon aya. diuk Gatot Kaca di mana beunangna teh si kurang ajar Saha teh? si Cepot Eta san kaharkeun kitu manawi. oh iya anak aya pada angkat ka mana dunungan deui Coba sebelah. semah kapihatur sing bisa ngawara ka anak teh kurang uluh aya anak cocok kasep cocok rogok kaya tak moal tadi papatahan ku cucungit bapana Naon ieu teh Paman? kebeneran boga anak teh meuni eueuh pangwarahna Padranaya ada turunan teh si bangsa boa-boa ya naon agan Teterang. gunungan we kaleresan pisan tuh Laras penak. alhamdulillah semua kabeh iya saudaraan teh si bangsa naon teh kan sampelak sia notorogan sia ka pamajikan dunungan kitu patut kalakuan naon teh kan Can apal. naon kan diuk sia Diuk ieu. kan Diuk. tong nyingkah di dieu di hareupeun aing diuk dan ka panggeranna kan Sok. naon ieu kan tong naon-naon sia Wah. palang siang aya Laras kuang-kuang. semak kapihatur lan diuk duh naon kan Diuk sia. Diuk lah. geuning kasepuhan semak kapihatur teh sudi aing disemah ku bangsat lah saha bangsat diuk sia Diuk. diuk jang
naon teh Pak Ngojong kabur batasa Neangan pamirsa Jalan ka desa Pati bangun Kapanita Neangan pujaan rasa Kang Pilo pujaan rasa Sinalaya para patang Cisarang ke lemur buku Cisarang ten Pagugum gumbira lemur buku Ibu haja euy kalepatan hapunten anu kasuku Anang jati roke nyangakeun puasa tingkem meser tendi Kang Ihi di kancana nyangakeun Simabdika sadayang Simabdika sadayang Jaya kiri jalan lebat Pajalu Kelepatan Saera Isim diri Pirang apa Nogentang amon sorangan Cai letik temong kecik Paji mumu Panadas temong tadatna Nenen asih pajepet Dikerletik Kagagas tante yu Kantun wasna dan lenyep inget radanan jaya sang yang rawit katawengan awur lan mega potara mega Arjuna nafsu ngagudug-gudug ningali astra jinga anu aya di payuneun
si bangsat. Nah, kabina-bina teh teh. Goblok. Sia. Tayo kapat ieu deui atuh tak meuni pamarahna. Kalakang burayutna wes ya. Anak panjang koko diantap. Naon ieu teh Pak? Teuing jang. Di mana benangna Gatotkaca? Podaran kata si bangsat. Jawab sia. Naon ieu teh paman? Iya. Si Astra Jingga camplak luar biasa. Camplakna naon paman? Subadra ditangkep dibawa cenah lumpat nepi ka Teragap di mana aya disumputkeun anak Subadra. Aya. Loh, Jan. Pak, geus kajadian jelejuriku tadi teh pasti. Duh, hanya ka teu beunang alamatna jeung ngaranna. Da pasti masih eta sabab kurkuntuh karitu ngular gagah karitu ngak. Leungit bangsat aya bapa. Panting sia ku aing. Di mana disumputkeun anak jeung dibawa ka mana Subadra? Hah? Ujang ingat kanyaring teu ngimpi-ngimpi acanna bejeun. Malihan abdi teh nembe teh parantos ngepung jelema anu bade ngiwat Gusti Subadra. Alasan teh si bangsat. Deuh. Di mana aya bangsat kaku? Lempar buji sembunyi tangan lempar batu. Lain ongko panita ngomong kemana karena. Udah panita ge sama tuh. Moan teu kasep. Ieu teh kumaha paman? Si Asta Jingga ngiwat Subadra bibi anjeun Gatotkaca. Aya. Paralu iya. Kajadian nepi ka dieu teh kurang leuwih satengah jam. Nembe teh. Bener. Di mana pangihna ieu si Cepot? Upami teu lepat Astra Jingga sareng putra Gatotkaca penak teh parantos aya kana 2 jamna di perjalanan. Malian Astra Jingga mah teu tebih ti putra. Teu tebih ti Wasemar sareng Dawala. Nah, kajudi kasep. Naon ama kajudi ayeuna. Daek teh daek si Cepot mah dititah ku Gatotkaca. Marukana teu bogoh si Gatotkaca ka Subadra. Heureun kuleta teh. Da kahayang nama gede. Ai pamajikan Gatotkaca saha? Acan. Nah, pangacan boga pamajikan oge. Bogoh teh. Ka Subadra ngarep-ngarep diserahkeun teh. Mulu muntah teh si bangsat. Yeuh, da lain turunan jelema. Si Gatotkaca teh lain turunan manusia, turunan buta. Indungna teh buta, mangga apa? Moal teu nurut dan nurut biasana sok nurut ka indung jurig mah. Lain eta mun sangeunahna ngomong. Paingan leungit kepercayaan masyarakat kanu kararitu da kitu geuning kalakuanana. Cenah mah jelema ngarti tah nu mata kurang salakuraya teh ayeuna kade ceung hati-hati. Kudu bisa milih-milih rabi minah-minah rasa mana pilieun mana lain. Ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali nya seueur janji muluk buktina mah kitu we geuningan secara keraya pangabutuhna ka rakyat teh muni uah ae. Ai geus kitu mah geuning kalah ngadadatkeun ka aing. Naon sia teh jampean wae kurang ajar. Ngomongkeun aing sia teh. Gatotkaca melaan kasih Asta Jingga sanes melaan. Upami leres Asta Jingga kajadian satengah jaman parantos kalangkung yakin ieu teh jurig anu nyeluri setan sumarwakrong anu dewa-dewa kalayan ninggalkeun putra Gatotkaca Asta Jingga Wasemar Dawala nembe teh ngepung jelema nya kitu maksudna teh bade ngiwat bibi Subadra. Api-api jengkol aya usumna tapi ekol eueuh. Tetep eta si Gatotkaca teh bogoheun dititah marukana si Cepot teh jelema butuh.
dibere sabungkus ke daya ke saya teh naon eta teh nyaho dosa matang montok ke bapana cilaka aja lain membawa kana montoknya nu jauh-jauh teu nyambung podaran kasep tuman teh si bangsa dek lompat ka mana sia ini sia ulah di deukeutan nafsu ieu nyingkah singgah geus kaula ngomong kadieu sia ini buru-buru belgung ini lompat wae abdi ini kurang ajar utang pati paman naon nih ngarangan ieu pasti bakal aya Rajapati pemikesaran panuhun wae paman kumaha urang pilarian wae bangsatna alah komo dibere kesempatan kitu kabur api-api kahayangna teh sina ini montong pipilueun lamun kitu carana sebaka kababawa aduh paman ieu teh kapalai pihak katilu supados urang dordar antawis pamimpin sareng rakyatna di dieu ambang kehancuran upami seud paman dina waktu ieu nampi laporan ti sabelah pihak kumaha sakitu pamugi tiasa ngage saringan bae Arjuna anu nuju nafsu asa dipapatahan ku Gatotkaca hari Arjuna teh kagungan lelepen anu kasebat ali-ali ampal lajeng Gatotkaca dikepret ku Arjuna ngagunakeun ieu lelepen ampal anu aya dina pandanganna sedengkeun kasieuna Gatotkaca teh ku Arjuna upami dikepret ku ali-ali ampal margi ari awak Gatotkaca teh yakin diwangun daging besi tulang wajah dikepret ku Arjuna hingga koslet salirana cing jelengeng kayaana cing baru disaktina salirana urang ngajak aduh mending ngebueuh kitu awak setan aduh ayana halo ayana agak naon sia para malum kasuku nu ninggalih nu dipamih kapunten anu teu ayana sanes mang menangkeun jisim pun anak jisim abdi salaresna pun anak teh teu gaduh dosa leres jisim abdi teh bade nuju ngepung jamahan bade ngiwat tuang garwa saha nu teu nyaah ka anak saha nu teu nyaah ka anak podaran tah si bangsat ceuk amal ge ulah ngukut bangsat ti baheula ay kurang ngajar modal ayana puluh nuhun agak nuhun meunang asuh ti zaman lemut meunang ngakor ti zaman bolon teh mulang tarima kunci Tuhan modal nya da jelema mah moal anu bisaeun ngaleungit da jurig jarian teh macam oge dek lompat ka mana sia doh cilaka podaran kasep sia sadinga sina wala